Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasqulu khairan ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana bikum faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya rajaku ya karim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa minha an-nikah. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusuli sayyidi waladi Adam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih anin nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ya ma'syar as-sabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bis-shawm fa innahu lahu wijaun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang raka panata calagara anu puji simkuring dipi hormat mudah-mudahan Allah muliakeun. Tehilap hormateun pribados ingkang raka kula wargi Jembar panganten pamegat Bapak Mamat sekolah wargi oge anu puji simkuring dipi hormat kula wargi Jembar panganten pamegat terus jantan panganten namanya kula wargi Jembar panganten pamegat Bapak Mumupin lepat sekolah wargi di Palihan Kalimangis Mananjaya oge anu puji simkuring dipi hormat para ulama amilin di tempatan oge ulama ulamirin anu rawuh hadir di Kalimanggis anu puji syukurin itu hormat mudah-mudahan Allah muliakeun. Oke anu puji syukurin itu hormat nyaeta sadaya kula wargi Jembar tatanggi sobat di Kalimanggis mudah-mudahan Allah muliakeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke aparatur pemerintahan teu hilap di tempatan puji syukurin itu hormat. Nuka hiji puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun kadat Allah Subhanahu wa taala anu maha gopur. Shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan alam anjeunna anu parantos ti poporosea pikeun nanjerkeun syiar agama Islam. Nyatana habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap keluargina, para sahabatna, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama'ul mutaqaddimin wa ulama'ul mutakhirin. Oge tuduhi ke orang selaku umatna, mudah-mudahan orang kaing syafa'atul udmah di madlan yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tadi sejak nyerenkeun anu parantos kadangu ku urang sadayana. Anu kahiji simkuring hapuntenna simkuring panginten ti panganten istri mah mamangna panginten abdi teh mamangna ieu pun awo ieu pun aang abdi wewengkon ti Palihan Cidolog Ciamis abdi panginten tempatkeun heula mondok di Palihan Padayungan Megatasi
Punten abdi bila mana ngiring cumarios di patempatan, hapunten anu kasuhun bila mana aya cumarios teu merenah dina manah para wargi sadayana. Kantenan simkuring sejak kapapacenan tugasku ingkang raka piwarang nampi di patempatan teh. Simkuring geus langsung teu acan nikah ya teh. Daging piwarang nampi nya teu sawios pengitan diajar cumarios we gitu. Hapunten. Nu kadua sejak alhamdulillah tos katingal ku wargi sadayana di patempatan sejak maksad silaturahmi di palihan Kalimanggis ku ingkang raka sadayana sekolah wargi ditampi pisan sadaya silaturahmina hapuntena ieu patempatan sakieu heureutna Bapak Ibu sadayana sekolah wargi di palihan Kalimanggis panginten katingal anu kapanasan di palihan luhur hapuntenna Bapak hapuntenna anu kula dihormat sanes bade ngamumorekeun panginten sakieu kabuktosan mudah-mudahan ageng tawakuf anu kasuhun oke hapuntenna dina sehari-hari mah ieu teh panginten jadikeun bancak kucing panginten ieu tempat teh panginten nya hapuntenna sanes kirang ngarasa hormat panginten mudah-mudahan ieu patempatan teh sing janten barokah ku hadirna para tatamu di palihan Kalimanggis amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kaduana ningali kana keterangan ti Nabi datang sumpingna tamu nyaeta nyandak kabarokahan mudah-mudahan ieu sumpingna tamu nyandak kabarokahan pun teu tiasa disugumakeun ku ingkang raka sekolah wargi di dieu diiuhan ge mung diiuhan satengahna hapunten anu jembar nu kasuhun mudah-mudahan sadayana aya dina ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke, selain kitu alhamdulillah mudah-mudahan sesuai keterangan bahwa anu karatabuan teh insyaallah bakal diampunkeun dosana. Mudah-mudahan para tatamu juga oke berangkat dia sing dihampunkeun dosa ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Engoning nincakan katilu pamaksadan anu utami nyaeta simkuring ngawakilan ti keluarga ingkang raka nyaeta nampi pisan di ujungnya saucap rambut di handapna sadampal rampak ya nampi cek pucu ya cek pucu sareng Neng Selawati parantos panganten alhamdulillah mudah-mudahan urang doakeun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair mudah-mudahan ieu jang ucu sareng Neng Susilawati pun Allah mudah-mudahan sing dijantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah sing parat dugi ka akhirat amin ya rabbal alamin. Anu diantos-antos pengenten cek pucu anu diantos-antos sanes jingjing bawana di palihan Kalimanggis teh kantenan perantos katingal ieu jingjing bawana segala aya kangge ieu di palihan wewengkon Cicae ieu teh namina ibunya dusun Cicae ieu wewengkon ahlan wa sahlan bihudurikum di ieu patempatan nu diantos-antos sanes eta cek pucu nu diantos-antos sanes jingjing bawana nanging ku jasadna hadir di ieu patempatan eta anu kalintang bingah anu amarwata suta kangge ingkang raka sekolah wargi dieu da bingung atuh cek pucu teh sumping teh saha anu bade nikahkeunana gitu nya ieu nu bingah mah sanes ku barang canda tapi ku hadirna cek pucu di ieu patempatan alhamdulillah gitu. Sekarang tenang pengen cek pucu nya pengennya sumping kayak patempatan nyandak jasad oke nyandak ATM pengennya terang ATM teh naon cenah da itu paling penting di pamungkas mah ATM paminta ATM-an teh payu katanya bahaya ATM teh bisa jadi singkatan alat tusuk manual ya atau alat tusuk mandiri ternyata cek pucu teh nyandaknya candak ya kalau tidak candak gitu kamu tenang ya kata-katanya lah jantan eta anu di antos-antos ku Neng pun awal Susilawati itu di patem-patemnya nyandak ATM nyandak jasad gitu kata mah
Gitunya kalau tusuk manual atau tusuk mandiri ternyata tangke pengen biasa dianggenya gitu. Punten nah aya mah tos halalnya tos halal alhamdulillahnya ya panganten pamoga sareng istri. Oke, alhamdulillah ketampi pisan Bapak Ibu sadayana kaca candakanana mudah-mudahan sing janten wasilah kangge ieu panganten. Anu salajengna nasehatipun mamang neng kahiji anjeun sing turut ka suami karena aya sapali keterangan dina kitab Qurratul Uyun dijelaskeun bahwa seorang suami anu marentakeun siar agama Islam ka urang kedah diturut gitu pangintennya. Terus engke suami kedudukan suami teh eta teh samijaran kedudukan orang tua dina pada wajibna turut ka suami. Pami ayah hiji istri hoyong lebet ka surga turutkeun suami sesuai syariat Islam, insya Allah bakal lebet ka surga turutkeun we suami gitu nya sesuai dengan syariat insya Allah mudah-mudahan. Ayah hiji keterangan di hadis Nabi anjeun jang ucu tos nyampurnakeun setengah agama. Dina hiji keterangan bahwa dijelaskeun saur Nabi jalmi anu lalagasan teh eta teh disebutna teh miskinun. Saur Nabi 3 kali nyebatkeun miskin. Berarti abi kita nyariosna miskin atunya ada can nikah gitu. Daging kitu mana ya Bapak Ibu di Kalimanggis si Mabdi ge sakola mah di SMA di Cimangun Jaya cakat daging panggil muding ada sok langkung pengen ka kuliahan Kalimanggis gitu. Sok langkung ka situ, sok langkung ka Cilamu da kun si Mabdi di SMA teh lagi di Cihaur Mangun Jaya di Punua aya pilih masa di Cidolog gitu. Daging kata penginten disebut nanti alhamdulillah gitu. Nah jadi saat silaturahmi ini alhamdulillah saya tetap pagari sareng orang Kalimanggis gitunya. Miskinun serta miskinun ya itu anak si kopi ke bayi nikah teh insyaallah sawal tahun payun dari kalau direncanakeun. Mudah-mudahan orang Kalimanggis itu biasa silaturahmi sareng si kopi gitunya. Pagi di jalannya naros gitu, kapi dan wasna dia nanti. Nah gitunya Bapak Ibu. Dan terus inti nama miskin seorang lagi kayak anu acan nikah mah gitu acan nikah miskin gitu. Nah maka dah engal-engal mau ada santai gitu pelarian lah jodoh nah gitu ulah tinggal itu saya jodoh kan gitu. Nah gitu mudah-mudahan kalau ada santai engal nikahnya amin ya Allah. Mungkin teh tadi separuh diuningakeun ku sesepuh di pamegat bahwa ibadahna untuk nikah mah leuwih sampurna jeung darajatna beda jeung waladasan gitu. Ya ma'sal sabab manis tato'a ya ma'sal sabab hei pemuda cenah lamun geus aya biaya jang nikah anjeun kudu nikah eta teh bakal meurungkeun kana paningal sareng bakal ngaraksakan aparji gitu. Maka lamun pemuda waladasan keneh sayana mah puasa pikeun ngeker eta nafsu gitu. Maka abdi niti kapun Allah ka ingkang pun Allah di dieu nya kahadir turut ka suami oge sebatna teh mudah-mudahan teras aya dina ridho Allah sareng mudah-mudahan ingkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Nah kade kita sudah ningali bahwa paningal panon tidak dijaga nyacek pas gaduh bojo mah kita ingin ningali di sanes terus saya bojo nu halal ingin ningali anu haramnya alhamdulillah mudah-mudahan dia doakeun teman sing janten keluarga nu sakinah mawaddah warahmah. Hapuntenna Bapak Ibu sedayana isim abdi bobo sapanon carang sapakan hapuntenna di mana aya kelepatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.